Para wargi sadaya, wilujeng patepang dina acara Sabda Sunda. Mugia janten berkah kanggo urang sadayana. Mangga wilujeng ngadangukeun. Injil Yesus Kristus numutkeun Santo Yohanes. Ari nu disebut pangandika teh geus jumeneng ti memeh ieu dunya dijadikeun. Pangandika sasarengan jeung Allah, pangandika sarua jeung Allah. Ti mimiti keneh pangandika teh geus sasarengan jeung Allah. Allah ngajadikeun sagala rupa teh nyaku pangandika. Teu aya hiji oge ciptaan Allah anu dijadikeunana henteu jeung pangandika. Pangandika teh nyaeta anu jadi sumberna hirup. Ari hirup nyaeta anu mere caang ka manusa. Eta caang cahayaan gumebiar dinu poek. Ari poek teu bisaeun mareuman eta caang. Allah ngintunkeun utusanana, jenenganana Yohanes, pikeun nerangkeun caang tea ka jalma-jalma. Sangkan tarerangeun jeung palercayaeun kana hal eta. Yohanes ku anjeun lain anu disebut caang tea. Anjeunna mah anu mere terang hal eta caang. Caang sajati anu turun ka ieu dunya, nyaangan sakumna manusa. Pangandika lungsur ka dunya, tapi dunya teu nyahueun ka anjeunna. Padahal dunya dijadikeunana ku Allah teh nyaku pangandika. Dunya teh kagunganana, manusa teh umatna. Dunya anu disumpinganana teh nagri kagunganana. Tapi umatna embungeun narima. Tapi loba oge anu narima jeung palercaya ka anjeunna teh. Jelema-jelema anu kitu ku anjeunna dipaparin hak jadi putra-putra Allah. Jadina putra-putra Allah teh lain ku cara anu lumrah di manusa. Lain ku cara anu yuga ti Bapa sifat manusa. Rama maranehna teh Allah kumanten. Pangandika teh terus mijalma jadi manusa, hirup di kalangan urang. Jembar kurnia jeung saestu sipatna tur mulia kaayaanana. Sarta kamuliaanana teh tembong ka urang. Kamuliaan tinu jadi rama ka putra tunggal. Hal anjeunna kieu ditetalakeunana ku Yohanes. Anjeunna teh nyaeta anu ceuk kami kieu tea. Sumpingna panderieun kami, tapi ngungkulan kami. Reh anjeunna mah memeh kami dijurukeun oge geus jumeneng. Ku kajembaran manahna, anjeunna teu kendat-kendat maparin berkah ka urang. Ku jalan Musa, Allah ka urang maparin hukumna. Tapi ku jalan Yesus Kristus, Allah nganyatakeun sih kurnia jeung kasayaktianana. Jelema can aya anu geus ningal Allah. Tapi urang bakal terang kamantena ti Yesus Kristus, Putra Tunggal Allah, anu sarua jeung Allah, anu salawasna sasarengan jeung Allah. Para gegeden urang Yahudi di Yerusalem ngutus sawatara imam jeung jelema-jelema urang Lewi, nanyakeun kieu ka Yohanes. Anjeun teh saha? Ku Yohanes diwaler sajujurna saurna. Kaula lain Kristus. Upami sanes, saha? Ceuk utusan. Anjeun teh Elias? Lain eta, waler Yohanes. Sanes nabi nu di Arab-Arab tea? Ceuk utusan. Lain, walerna. Saha atuh, wartoskeun, ceuk utusan. Sim kuring kedah ngaturkeun jawaban anu pasti kanu ngutus. Cobi, ceuk anjeun teh saha? Yohanes ngawalerna ku pilahir Nabi Yesaya. Kaula teh suara anu cemeluk di gurun keusik. Sadiakeun jalan anu lempeng pikeun pangeran. Eta para utusan anu diutus ku urang Parisi
Naranya deui, Kristus sanes, Elias sanes, Nabi tea sanes. Nah atuh anjeun ngabaptis? Waler Yohanes. Kaula ngabaptis teh ku cai. Tapi di aranjeun aya saurang anu aranjeun teu wawuh. Sumpingna panderieun kaula. Tapi kaula pikeun mangudarankeun tali tarumpahna ge teu layak. Eta kajadian teh di Betania sisi walungan Yordan peuntaseun wetan. Parage Yohanes ngabaptis. Poe isukna Yohanes ningali Yesus anu rek ka anjeunna. Yohanes ngalahir. Tuh itu anjeunna, Anak Domba Allah, anu bakal ngaleungitkeun dosa ti alam dunya. Nya anjeunna anu ceuk kami, anu sumpingna panderieun kami, tapi ngungkulan kami. Reh anjeunna mah memeh kami dijurukeun oge geus jumeneng. Mimitina mah kami henteu terang anjeunna teh saha. Tapi kami ngabaptis ku cai teh, nyaeta pikeun ngenalkeun anjeunna ka bangsa Israel. Geus kitu Yohanes ngucapkeun panyaksi kieu. Kami geus nenjo anjeunna diauban ku Roh Allah anu lungsur ti sawarga, ngarupakeun manuk japati. Nepi ka harita ge kami can terang keneh yen anjeunna teh anjeunna. Tapi memeh eta kami geus didawuhan kieu ku Allah, anu ngutus kami supaya ngabaptis ku cai. Maneh bakal nenjo roh kami ti sawarga turun ka hiji jalma. Nya anjeunna engke anu bakal ngabaptis ku Roh Suci. Ieu anu diaku ku kami teh hiji kajadian anu geus katenjo ku kami. Saurna deui, nu matak ayeuna kami ngabejaan ka maraneh. Anjeunna teh Putra Allah. Poe isukna deui, waktu Yohanes keur ngadeg di tempat kamari jeung 2 muridna, ningali Yesus ngalangkung. Tuh, Anak Domba Allah, saurna. Sanggeus anjeunna ngalahir kitu, eta 2 murid teh arindit nanuturkeun ka Yesus. Yesus nyoreang ningalieun kanu nuturkeun tuluy mariksa. Keur nareangan naon? Jawabna, di mana Rabi linggih? Rabi hartina guru. Hayu kaditu, tenjo engke, walerna. Harita kira-kira geus pukul 4 sore. Maranehna tuluy marilu. Jadi nyarahun ka tempat anjeunna. Poe eta maranehna aya di anjeunna. Anu saurang ngaranna Andreas, boga dulur ngaranna Simon Petrus. Gancang Andreas manggihan Simon tuluy nyarita. Kuring geus papanggih jeung Mesias. Mesias teh hartina Kristus, juru salamet. Simon tuluy dedeheuskeun ka Yesus. Yesus neuteup ka Simon, tuluy ngalahir. Ngaran maneh Simon, anak Yonas? Tapi maneh bakal disebut Kepas. Kepas saharti keneh jeung Petrus, nyaeta batu karang. Poe isukna Yesus angkat ka Galilea. Anjeunna pendak jeung Filipus tuluy diajak saurna. Milu ka kami. Filipus asal ti Betsaida, lemburna Andreas jeung Petrus. Filipus manggihan Natanael, nyarita. Kuring geus papanggih jeung anu disebut-sebut ku Musa dina kitab hukum Allah, jeung anu ditulis ku nabi-nabi tea. Anjeunna teh Yesus, putra Yusuf urang Nasaret. Na aya kitu anu hade ti Nasaret? Natanael nanya. Hayu, tenjo sorangan, jawab Filipus. Barang ningali Natanael datang, Yesus terus ngalahir ngeunaan dirina. Saurna, tah ieu urang Israel tulen, taya pisan kapalsuannana. Geuning Bapa uninga ka abdi? Natanael nanya. Yesus ngawaler. Memeh maneh dicalukan ku Filipus, ku kami katenjo di handapeun tangkal kondang. Paguru, jawab Natanael. Paguru teh geuning Putra Allah, Raja bangsa Israel.
Saur Yesus, maneh percaya kitu teh naha pedah bieu kami nyebutkeun yen maneh ku kami katenjo handapeun tangkal kondang. Loba keneh anu leuwih aheng bakal kasaksian ku maneh. Saurna deui ka sararea, sing percaya kana benerna ieu omongan kami. Maraneh bakal narenjo langit muka, para malaikat turun unggah ti sawarga ka Putra Manusa. Sakitu dawuhan Gusti Allah.